Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten pamiarsa, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadaya tiasa patepang deui dina pidangan anu diantos-antos ku wargi Jawa Barat, nyaeta kalawarta. Mukakeun cakrawalaki Sunda keur balarea. Tangtosna dina edisi Mingon kaping 16 Februari 2020 direncangan ku simkuring Eis Nurhasanah. Pamiarsa, aya sababaraha warta anu baris didugikeun. Salah sawiosna nyaeta ngeunaan katuangan anu aya di Tasikmalaya. Paminyarioskeun Kabupaten Tasikmalaya, seueur pisan tangtosna potensi anu dipikagaduh ku Kabupaten Tasikmalaya. Boh katuanganna boh wisatana. Pami katuangan mah sok tos kakocara teh nyaeta Kupatahu Singaparna tea. Tapi ayeuna mah sanes Kupatahu anu baris dibahas ku simkuring pamiarsa, nanging ieu hiji warung di Kabupaten Tasikmalaya gaduh menu eheng anu arang anu aya di wewengkon sanes saurna teh. Ari katuanganna disebat mie daugan, nyaeta mie dicampur sareng daugan. Kumaha raosna pamiarsa, hayu urang Bandungan we sesarengan makan. Kuliner mie teh galibna mah diwadahan kana mangkok. Bisa nu ukuranna leutik, bisa oge rada rubak. Tapi di Kabupaten Tasik mah ayeuna aya nu beda. Cara nu katingali di warung Mang Ujang di Jalan Muktamar Cipasung Singaparna. Anu bedana lain dina warna tur ukurana, tapi tina bahan jeung cara midangkeunana, nyaeta ngagunakeun dawegan. Ngaran katuanganana oge apan aheng keneh, nyaeta mie dawegan. Di ieu warung cai dawegan anu biasana diolah jadi inumeun atawa diregot langsung, disulap jadi kuah mie anu rasana pedo kacida, sabab dicampur jeung bumbu sejena. Atuh midangkeunana oge hanteu kana mangkok biasa, tapi kana mangkok tina batok kalapa. Kumaha saurasana? Sunda pisan, daugana caraos pisan. Mantep. Kiwari ieu kuliner teh keur meujeuhna populer di Kabupaten Tasikmalaya. Sajabat ti lantaran kulinerna arang jeung aheng, oge lantaran hargana teu matak rata kana pesak, sabab ngan ukur Rp18.000 saporsina. Di Kabupaten Tasikmalaya, Rani Rahmawati, TVRI Jawa Barat. Pamirsa, sakitu warta anu tiasa kapidangkeun dina danget ieu. Simkuring pun Eis Nurhasanah saja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.